Alah, kumaha tuh ya poe ieu teh nya, Pot. Menikah resel kieu bararete euy. Batur pisan anu ka dieu yeuh. Hayang ngopi ieu teh. Ari batur mah asa hambar nya Potnya. Rajeun loba batur hayam heuh. Rajeun aya rame tukang parabot aing mah. Geus ke Pot, ayeuna mending nyanyi we Pot. Daek nyanyi. Daripada kesel bete sok batur, panggung eueuh da. Gara-gara corona. Geus mending nyanyi we Pot. Keun bae teu juara oge lah. Da uing mah yakin maneh mah alus. Uing teu kaharti maneh mah jeung eleh lomba teh jurina we dasar eta mah lah. Jurinya itu tidak punya pendengaran lah jurina teh. Urang kumaha sok maneh ngalagu pinter. Lagu-lagu arapal kabeh. Sagala bisa. Hiji kelemahan maneh teh sorana teu ngeunaheun pada geus sakitu. Geus ayeuna mah mending sholawatan we nya Potnya. Lagu nu islami, lagu religi. Buktikeun bahwa cepot oge bisa ngalagu ulah eleh ku jelema lah. Buktikeun ya bahwa semua berzikir kepada Allah, termasuk maneh sanajan kai ge eling ka Allah. Bener. Sok lah urang sholawat we nya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Aya non salawe mah 25. Mobil sedan setna hejo. Awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo. Realita teh Pot. Dangdan teh meni kebek. Sifat meni kanel. Sifat bujur katel ka dieukeun. Lipstik meni oronyoy, lipstik daun jati dikadiekeun. Alah, pokona mah Aduh. Zaman keluari neangan duit hese, neangan pegawaian hese. Kemari ilu pangkalan ojek, beakeun muatanana. Ari ayeuna sisi balong, eueuh nu liwat-liwat acan. Sugan bae sisi balong mah aya nu tes di sawah, tes dibuat. Tapi da keneh wae nya. Ieu nya ka mana nya dengan muatan? Dengan muatan asa teuing kemarana nya ijang mah. Nah, tuh aya budak tuh terus belut. Jang. Naon Mang? Keur naon Jang? Keur ngurak belut. Ngojek we gap lah. Ngojek. Oh, Kapan keur ngurak belut? enggeus siap ngojek we lah. Tan menang penumpang ya, keur diskon. Emang ari Mang ngojekna pake naon? Lumpang. Tema teh kumaha pisan sih? Ngojek lumpang. Oh, enak mah lumpang heula. Kan ditur tong kok nyokot motorna. Jamat teh sugan boloho. Ngajak ngojek motorna Lah, orang naik balik lagi Mang. Kemana? Balik. Arek moal ngojek teh. Lah, pada ngojek mami pada balik lumpang. Besar budak boloho. Diajak ngojek embung. Kubra diskon embung. Aku mah pisan. sok deui ka ditu deui. Salawe mah 25. Sate kodok dicolok-colok. Awewe zaman ayeuna make rok papondok-pondok. Nya lain naon aing kabita. Sanajan cek batur aing pangkat dalang, pangkat ustad. Da aing geus boga beuheung atuh. Kieu tak kitu tah. Rajin maksa istighfar bari neureuy ciduh. Astagfirullah. Da hayang. Normal yang ngepot atuh heuh. Komong geuning lamun ningali awewe anu lumpangna teh wah anu montok satu langkah 4 getaran. Sekali lengkah gebot. Sekali lengkah gebot. Pokona mah budak terajak ngojek embung. Kemana di nen muatannya? Si abang tuh ke warungnya.
Kemana bang? Biasa ke warung, ke warung dagang. Oh, ngojek ya? Ojek. Doa tuh ayu. Aing udah panggil tadi nang tukang ojek. Waduh, bayar per ojek mah. Siapa tuh? Tapi di motor nak. Motor nak? Kan motor mah kayak nginjem nih di Mangkarsan, anu imah deket warung si abang. Oh risi, ya sugan kering. Ya, aing teh itu kudu ngojek kasianya. Lempang motornya di ditu. Terus ojeng bohong, geus we lempang enggak ditu lah. Balik semua. Tolod. Ojok ngojek lah narekan. Aduh, tadi budak ngurek kita ngojek embung. Cikeneh di si abang. Embung di wae. Ya aing muatan teh embung kieu nya ka aing kumaha. Ya kudu ka mana nya? Kasih cepot wae lah ulin. Non. Tadi sih mau penumpang gening kan deh. Kali itu daerah Cigintung jauh. Oh, itu jauh mah, gede mun bayaranna. Heupu gaya tepan tadi tadinya kita rek dibayar 1,5 juta. Kan kurang tadi tampa ieu. Gini tadi tampa. Pan eta aya teh keur musim kieu jadi sin corona lah. Sin corona. Mana emang geus menang duit. Alah teu ditarima. Pan eta sin corona ari mana tadi? Siga menang penumpang geuning. Aya penumpang, cuma tadi bawa ieu. Geuning tadi bawa sih? Henteu lah. Leutiknya bayaranna ya? Henteu, leutik mah bayaran mah gede 4 juta, cuma males mawana. Geuning bayaran gede 4 juta tadi bawa sih? Henteu, da nini. Atuh kajen nini ge nu penting bayaran gede. Gah lah nini mah. Masuk aya nu nyokrok ka dieu. Mana nyokrok? Naon be, mana mah nanya ieu. Heuh. Masya Allah, ini bukannya pohon pisang dulu, kenapa sekarang udah jadi satu cimontong ya? Masya Allah. Wah, mana warung teman Aing? Baru begini. Masya Allah, anak baru aja 3 tahun di Arab. Sekarang anak lihat kiri kanan, bagus banget ini Cimonteng. Masya Allah, yang bikin siapa ya? Aduh, ngomong-ngomong warung teman mana ya? Masya Allah, ada Harim ini. Aduh, Anda harus bisa ngobrol sama nih Harim. Pokoknya mah orang lanjut penyanyi nyapotnya. Hehehe. Alah, gerimis ka sore nakeun, teboga kumis moal enakeun. Kemis paing kaliwon wage, nu geulis ngising di kebon cabe. Ini wae. Nah, mesti ngaruruasan jadi jelema teh teh. Cuma teh keur nyanyi lagi berekspresi. Kunaon teh juga nu galau atuh teh. Dengan pegawaian hese, itu dengan duit hese. Dengan pegawaian hese. Wah, cikane gawe naon atuh? Tas kulintang-kulinting mana yang pegawaian? Lah. Maneh hayang dengan gawe. Make jeung hese atuh dengan pegawaian. Hayang dengan gawe mah gampang ya, kurang dibejaannya. Lamun hayang dengan gawe gampang. Ngadurukan imah batur, gawe tau ge. Nuaran tangkal cau batur, eta ge pegawaian. Kapan dengan pegawaian? Heuh, eta ge pegawaian saruhan make jeung hese. Jadi pan balik nu ngahasilkeun duit. Oh, hayang dengan duit. Kayak anu bener maneh teh hayang dengan gawe, hayang dengan duit. Makanya dengan duit dengan pegawaian tapi anu ngahasilkeun duit. Tadi hayang dengan gawe, ayeuna hayang dengan duit nu bener maneh hayang dengan naon? Dengan duit. Ari hayang dengan duit mah atuh duit nu diteangan lain pegawaian, aya maneh pegawaian mah loba najongan pager batur, ngadurukan imah batur pegawaian. Carekan boy mah. Ieu tuh keur mah nu penting mah pegawaian lain. Aya didinya hayang pegawaian hayang duit. Hayang duit. Nah, sia rakus-rakus teuing gawe hayang duit hayang. Ajangan batur maneh. Kapan teh usaha kereta hade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ausup kan? Ini Neng Risma ya?
Iya. La. Ana bukan Usuf. Ana Wan Yusuf. Wan. Emang Usuf teti mana yang disebut Wan? Ana baru pulang dari Arab. Ana sudah 3 tahun di Arab. Makanya ana lihat di sini aneh. Ada setu. Dulu belum ada ini waktu pas ana berangkat. Di Arab teh gawe naon? Ana kerja di sana. Ana diangkat anak sama Raja Salman. Ana jadi bangsawan. Makanya ana punya gelar Wan. Antum harus paham itu. Ngomong-ngomong, antum lagi ngapain di sini sendiri? Tata kerja betok. Apa itu betok? Lauk. Oh, ikan. Mana ada. Aucu kirawi. Ana baru datang ini nyampe naik mobil di sana ana diturunin. Katanya sudah nggak masuk waktunya. Dia mau putar balik, malah ana jalan kaki ke sini. Astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong kalau deket hari mana gerah juga ya. Ana lagi cari temen ana di sini. Si Otoy yang dulu jual tutut, antum tahu? Otoy. Yang kurus orangnya. Yang mana? Yang kurus, yang kalau dulu sering bawa-bawa tempat tutut yang biasa dijual ke tempatnya Matiah, antum tahu? Oh, Bang Otoy. Iya, itu teman ana, dulu kurus. Emang kenapa sekarang? Sekarang mah berubah atuh, udah gemukan, makmur ente nama. Oh, teman ana sekarang gemuk. Masya Allah. Alhamdulillah kalau gemuk begitu. Senang. Iya. Ya, orang rek nanya ke manehnya. Ai maneh usaha geus nepi ka mana? Ai maneh usaha geus jauh gitu? Bos. Lamun maneh hayang neangan duit, lamun maneh hayang neangan rezeki, urang rek nanya, ari maneh geus bener-bener usaha, geus jauh usaha? Bos, jauh. Nepi ka mana maneh jauhna usaha teh? Kamari ke Amerika. Gawe naon Amerika? Jualan donat. Ka mana wae Amerika? Terus kamarinya. Lah pokoknya mau ke ujung dunia we. Ka ujung dunia. Geus jauh eta teh. Geus. Acan. Geus nepi ka akhirat acan. Pae satu. Berarti can jauh sia mah di dunya keneh. Atuh pae akhirat mah. Keheula jujul kana pae sia mikiran akhirat teh. Ari hari akhir iraha. Oh, ek nanya aku yang liarnya. Ayeuna mah urang mah nyahona hari akhir teh hari kiamat we. Padahal hari akhir teh ayeuna. Isuk puguh gitu isuk hirup. Dan can karuhan isuk teh bakal hirup. Bener teu? Sanunya hosok di dinya balik teh di talajo kupra paeh. Bener teu? Berarti hari akhir teh ayeuna. Kamari geus kaliwat isuk can karuhan teh ayeuna poe akhir teh lain kiamat. Jadi kumaha? Berarti saya teh can jauh usaha teh. Jadi kudu ka mana ngan lamun geus jauh usaha keheula tadi neangan gawe neangan duit ya neangan ulah raku sirup teh duit lah naon duit teh duit ah kieu nya ya maneh teh can jauh usaha teh lamun maneh geus jauh usaha berarti maneh kudu geus nepi ka ditu kudu geus nepi ka Gusti Allah jauh eta di dunia keneh macan jauh sia teh usaha teh lamun geus nepi ka ditu nya geus nepi ka akhirat berarti sia geus jauh kulibak di dunia keneh macan jauh atuh da ka Amerika Donald Trump ge di Amerika sia teh di Amerika hayam ge aya di Amerika sok bener teh bener sing nepi ka ditu atuh usahana aing ari hayang jauh mah usaha teh ikhtiar dibarengan ku doa tah eta bener nya kudu kumaha ya urang aya hah jadi kudu kumaha ya teruskeun ikhtiar ulah poho ibadah salat 5 waktu ngadoa ka Gusti Allah tah eta berarti sia geus jauh usaha teh kulubak kalibek sia katungtung dunya ai ka Allah tara ai ngadoa tara ibadah tara can jauh berarti sia teh di dunya keneh ieu teh di dunya keneh sing nepi awakna urang ragana ikhtiar di dunya ieu na sing nepi ka ditu jauh tah usaha teh nya cita ini bener Pak teu kapikiran kan nya Pak jol-jol bener wae boting salah sia teh Wan Usuf teh ka dieu ek naon? Astagfirullahalazim. Antum jangan pakai a. Kalau Wan Yusuf begitu, jangan pakai a. Ana kesini mau cari tanah, sekalian ana pulang kampung, pengen ketemu sama teman-teman ana di sini. Kebetulan pengen nyari tanah yang agak lebar, ana mau bangun rumah. Ana mau bikin garasi yang agak lebar karena mobil-mobil ana nanti masuk banyak. Bukan mobil? Cuma satu. Ada mobil,
Ana beli motor juga. Ya lumayan alhamdulillah lah berkat kerja keras ana di sana. Kalau pesawat kan ana susah bawanya ke sini, mau naruh di mana? Ya biarkanlah saja dulu di Arab. Ana punya helikopter nggak banyak sih, ana cuma punya 2. Cuman baru muat 2 orang buat di dalam. Ana mau bikin di belakang itu 1 buat harem ana. Jadi ana punya istri, ana mau taruh nanti kalau ana mau terbang kemana kita bareng. Gitu. Ana mau melepas masalah Ajang lah. Intinya seperti itu. Terus pacarnya Wan Ucup yang dulu tuh gimana tuh kumaha ih? Tinggalkan. Lah. Pacar ana yang dulu udah ana buang, udah ana lupain. Ana udah nggak main seperti itu. Ana sudah sekarang bahagia dengan apa yang ana punya. Ada harta, juga apapun. Ana pengen cari yang lebih bagus. Ya setidaknya seperti antum lah. Ya setidaknya mirip-mirip seperti antum lah. Tapi yang masa lalu ana udah nggak. Ana sudah tidak mau mengingat-ingat masa lalu. Ngomong-ngomong di mana tempat warungnya teman ana itu si Otoy? Oh, Bang Otoy. Ya. Itu di situ. Sebelah sana. Nya. Kalau begitu kita di sana aja ngobrolnya. Kebetulan kita makanlah di sana. Antum belum makan kan? Acan. Nah, kalau belum makan, antum makan sepuasnya. Biar Wan yang bayar. Oke? Ayo. Insyaallah. Ya kayak lah orang nanya, dirinya kan orang nanya ai dirinya tas gawe naon gitu. Dia neangan duit teh. Terus ngojek. Ngojek. Ngana urang daekeun tadi aya awewe teu daekeun. Make motor lain ngojekna. Make motor mah nya make helikopter mah. Bisi make pelampung. Oh nu daekeun nya. Oh gua mun beungeut jika kentang menang nyiksik jika nama. Teu daekeun. Ada cek aing ge da leuwih parah teh eta malah. Nu daekeun nya. Ai kitu maneh make jeung nu daekeun gitu sugan atuh aya munding diangkut itu daekeun. Munding teh. Oh, teu daekeun. Teu daekeun. Sieun naon meureun. Aing prihatin heueuh tuh. Ai kitu make jeung eueuh nu daekeun eta urang mah bingung eta mikiranana gitu. Eta maneh tas ngojek di mana gitu eta make jeung nu daekeun. Tadi lebak si balong bari musuh. Si balong. Sia mah taun atuh heueuh. Ngojek si balong. Si balong mah lain ngojek nguseup atuh setep nya heueuh atuh. Sia mah geus sakalin sama ngojek di kuburan. Sugan mah atuh aya pocong-pocong seteh ngojek ka maneh jurig-jurig atuh. Lumayan bari jurig mah gede bayaranana. Komo jurig gelis mah panjang mah loba geuningan jurig gelis. Kunti tiktokan heuh. Geus nampo teh daripada bingung buat tepang nyanyikeun we lah. Sia mah hayang duit hayang nyanyi. Nyanyi we heula, engke duit mah heula. Sia eta mah udah maneh mah kitu tah jigana mah heueuh jigana maneh mah teu boga prinsip hirupna teh. Aya nu daekeun kumaha meureun atuh maneh mah nya. Nini aya nu daekeun ngojek eueuh. Eueuh. Karunya teh aing prihatin pisan maneh mah boro-boro nu moal nanya nini nu daekeun nya. Untung hirup mah maneh heuh. Alhamdulillah. Hayang lagu naon? Lah bebas lah. Ieu kan urang wayahna moal lila ngalagunanya. Tadi batur mah dibayar ngalagu teh. Angka aja lah. Kitu. Hayang lagu naon? Sok lah barang teh lah. Heeh. Urang lagu nu islami we nya. Heeh. Islami we lah. Lagu dina hamparan sajadah. Heeh. Dina hamparan sajadah abdi sumujud pasrah munduhut panghampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati geus sakitu we yang loba-loba geus aya mah kieu ceuk urang mah ye ayeuna jung maneh ngojek sing bener nya motorna aya lin aya bensinan aya bisi maneh ngojek di darat pakai pelampung kan aneh bisi anu daekeun teh sebab pakai pelampung maneh teh di darat ayeuna mah mending maneh nangan lokasi anu strategis nya lokasi jeung ngojek lokasi nu enakeun jeung ngojek pasti aya penumpang malah moal mungkin henteu pasti asal ngojek sing bener pokoknya sakur jalma mun aya jalma keur diuk sina ngojek we pokona mah mang ngojek yuk ada bumi abdi di dieu ngojek we heula ka deui kitu we geus paksa we cenah ngojek paksa eta mah heukeun wae penting lu menang ojekan geus kitu we ngojek nya ngojek nuhun potnya nuhun sami-sami aing mah boga babaturan heuh aing teh kitu rajeun aya babaturan nu bener jauh eta teh keur di mana tuh babaturan keur di Pakistan mana di Arab gitu nya babaturan teh di TKI iraha balik na tuh ada balad aing teh nya